palingan ditempo ka imah da aya di dinya. Palingan ku abi digerok-gerok ka imah eueuh nyaut geuning cepitri aya di dieu. Nya moal aya atuh ka imah mah da sidik nangkring di dieu. Tapi menang teu lamun urang geus ngiridit baju deui. Teu bisa tuh cepitri kudu lunas heula hutang kamari karek bisa ngiridit deui. Ulah kitu atuh tati kalangganan mah kan urang mah langganan maneh. Minang ngiridit baju ka maneh lancar-lancar wae kan? Lancar soteh pas keur nyokotna. Ari pas mayarna mah cepitri mah peren. Ulu eta lalai cepitri meuni kapikarunya kitu. Atuh dek nganjuk deui mah, dek ngiridit deui mah teh pilihan nu mana? Asik. Urang nyokot nu ieu we nya. Bisa undangan di Cimis. Nyasok atuh ari dek nyokot eta mah hargana 400.000. Tapi bayar heula udut ngiridit baju nu kamari ge can lunas. Ieu mayar anu kiriditan kamari nu can lunas. Aya. Ulu ece bajuna anyar. Wow. Nis anyar kira kue hayo eta deui dibosen. Sabarahaan eta ece bajuna meni alus kitu. Wow. Ah, murah. 400.000. Cek mending ngamplok teh meni saeutik. Nah naon kitu? Nya tu bari nagekeun bae we saeutik oge. Da bongana Haji Lela mah ka urang ge basa ti heula ngamplok 10.000 basa urang ngawinkeun. Nya ayeuna ku urang dibikeun deui we 10.000 jadi moal boga hutang. Atuh cek zaman ayeuna mah dahar jeung daging moal mah 10.000. Atuh barina oge moal apaleun boga hajatna oge urang ngamplok 10.000. What? Ucuk mah ai baju harga 400.000 ai ngamplok kanu hajat na 10.000. Ayo ulah loba ngomong sapar ieu teu kuat. Ai gaya elit ai ngamplok saalit.